nyampur jiji acen kain. Biasa nama sok harayan ngopi kain. Aing hang ucing sumput jeung budak. Biasa nama ucing sumput aing. Jeung kumanehna. Udil, keur naon sia? Ini bae. Naon sia? Cacing kalung nyamper aing. Ai budak kamararana. Marana nyaho memol ka dieu meureun. Ngomong-ngomong ai barudak kamararana aing hang ucing sumput ya. Bisa tiga orang geus samperan lah. Dak ai budak kamarana sih he, aing mah jaku kareuheul, biasa nage ngararamper, ieu mah arareuweuh. Tengah orang. Itu budak beneran. Atuh hayu samperkeun tuh budak. Woi. Hei, dak ja itu mah ayu yang si Kudil. Kumaha ka dieu heuh? Bisa da kamu cicing bae kana Suganan bae ka dieu lah. Toh, keunaan jadi dia. Iya, aing keur ngobrol bae da jeung budak. Sadas di manana emang? Biasa tadi saung aing. Batan kitu mah ka saung aing bae yuk. Nak naon? Hayu be, nek naon ke urang hayu. Ayo tuh dak ayo. Ayo. Terus gerak darah riuk dah. Wah, Alas aing nak diuk. Ay aing teh kabiyagian diuk. Didinya be kumanja sia. Aing toh aing nek ngomong ka sia. Nak ngomong nande sia ka aing. Biasa beta toh biwir. Ning goyang-goyang kitu kulini panaon. Masih mending aing mah dongkos lini. Lesia bibir ge meni dong bol hayam pot-potan bae. Emang ngomong ki doang tau lo sok pede si pohara. Aing mah ka dia ge nek ngajakan ucing sumput sia ndek moal. Ih sia malen mati tadi nak ngomong ucing sumput mah aing teu kapedean meureunnan. Geus lah hayu dak. ayo aing nya ping polakna. Heeh. Pingpolak pingpong dar. Aing sia ucing. Saya urang keur nyumput lah. Hayu lah hayu. Sidinya bae kalah nasya. Di dia sanya nyampe 100 yang hitungna. Woi ka dieu heulan ge. Hayu dak tuh bocil ngageureuh. Naon sia? Dak, di dieu mah galana jori, nya tangkal nangka aing mah. Geus hayu Geus dia berbaik. lembur bae urang. Ayo lah, ayo. Ayo, dak. Salgrah nih. Ayo dak. Dak mendingan eta bae tadi narangdu si bocil ucing heuh. Heeh ditu. Hayu dak urang nyumput. Hitungan sia. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ngos dak. Woi, dak. Aing mah misahnya nyemputna. Heuh geus aing menek tiluan nyumputna sia ka hadenya. Geus aya dak. Dak ayo dak di bae dak. Iya aing. Toh, aman teh di dieu toh. Aman bisa gede dorong kok bisa kanyahoan. Yung. Aduh. Aing barang mah. Halir sirah ya. Aing kumaha geus kieu mah, baru batu boga duit aing. Lah, maaf bae lah. Ih, ini si bocil ini. Itu tadi ku kulintingan wae. Geus lah aing nama aing ieu kudu ucing. Kalau bareungit aing mah ih ieu bocil ka mananya? Yang udah teu nyahoan nya mun urang aya di dieu. Yo, tunggul gede ya, tunggul awi. Bama nyumput di dieu ja tunggulna gede si Sanud. Aing mikir lewat dah supaya ulah kan nyahoan. Hong Ayung, Hong Sanud, Hong Sito. Aduh, dak aing mah. Salah. Nggak saya, Ayolah, tinggal Kudil ya urang ada ka. dak. Aing nen ku di leuleum nya. Oh geus ka ditu.
Ih, dak, kudil gagah. Batur mengska paranggi ku aing. Terus tak aing tangan bae. Tah, kebeneran aya kanak embe. Bawa menyebut di dieu. Ayo pani tali anu suka ngumpet di dieu. Dieu. Ih, na karung inon dia mendul. Iya. Ih, naon tah mah. Iya, eta naon di embe. Amana ieu? Ih, aing mah gerus lain. Jadi mau gua. Ih, cau tuh ngawarung puyuk. Nih, legane lah. Ih, aing buku di lagi. Tadi aing buku di kampung anakku. Ih, tadi ku aing kudil can kapangi-kapangi. Adak budak doang. Aing tadi usna cau, usna kanak umbe. Aing tadi. Ih, yang aing babeja ka budak, bantuan aing neangan jat si kudil ti tadi can katimu. Woi, kudil eueuh baiknya. Kudil! Kudil, bala kelingan aing kudil. Kudil. Perasaan aing ini lewat dah. Nyebut merinding. Aduh dak, aduh. Capek mah. Juring palainnya. Aduh, orang di ayo. Aduh dak, capek aing. Ih, aing tadi dengan kudil ubai. Iya, itu budak. Cil. Woi, bantuan aing yun dengan kudil ti tadi teka timu-timu ku aing. Ih, sia. Merinding aing manengan kudil. Teh, merinding naon. Anu lewat sang beneran Pokok tadi. naon dah. Sieun seuih. Ya geus sia bae jeung sorangan jeung sieun aing merinding. Bu orohol seh. Jelakeun aing yo. Dikumakeun terus. Ih, benak aing ge. Belum merinding nang budak. Aing sila, aing nurutkeun budak we lah ka ditu. Cil, pan selik deui. Aing saruas yeun. Bisa geus diuk ieu ke bae urang tangan kudilna. Merinding aing. Dak, urang toongkeun yuk. Ayolah. Ayo geus. Kasaha deui. Hayu ge aing boga sia tama dukun gagas sia tama nyahuan bae tama tempatna di mana. Bisa coba. Hayu. Ya karo geus kudu dekatimu bae. Aing ngaran dukuna sa. Ya, aing nya ngaran dukun jomblo sia tama nyahuan naon ge. Hayu ge sia. Hayu. Ai sia. Terus kabogoh meureun. Ya Toiba, ya Dawal, Hayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dak, iya ngaran dukun jomblo iya. Jadi aya naon sia ka dieu? Geus gara dari sia. Hayu dak diuk. Jadi si aya naon ka dieu ha? Kieu bah, pan tadi kami keur arulin, haji baturan kami leungit hiji, kami ulin-ulin ucing sumput. Ku abah nek di Terawang heula, oke? Oke. Bah. Jadi ngaranna saha? Ngaranna Kudil Gagap. Kudil gagap. Aduh. Aing parang bae. Halir sirah ieu. Aing kumaha kieu mah, baru batu boga duit aing. Lah, mah bae lah. Ih, itu si bocil lain. Ya si kudil tadi teh aya di jurang eta. Tadi si ucing sumput. Jadi eta tadi manehna bisa nyungsep. Lir sirah eta nyungsep be kana jurang. Nah jurang mana bah? Pan irin kami mah teu nyaho jelaskeun atuh. Jadi ti dieu lurus mengkol ke kede. Oh tuh ge bah nuhunnya petunjukna ya ubat pamali. Hayu dak. Geus. Siap. Geus lah hayu urang dengan si Kudil bae kajen bocil leuweuk ge ha. Hayu karungnya. Eta jelema pabangkeun. Dan woi. Ih, kita mau make. Ayo bangke. Ayo bangke. Sakunahan Bapak? Ini itu ayo bangke. Di mana? Tuh di ditu keur ngadapak. Dak bawa masih Kudil diangkeun yuk urang yuk. Dak diangkeun ayo lah. Hayu. Ya udang sebab Pak. Oh, Saya ayo. di mana coba?
Bopak di mana sih lah? Ita. Iya bener-bener ah. Kudil dia mah. Ya, coba tong lah, tong. Oh bener oh. Sekutong Tong lah. lah, tong lah. Yung, tong lah yang mati Coba. bisa. Ih, inspire mah. Coba. Innalillahi. Coba kuburkan lah. Kira, kuburkan. Ayo. Kedang, bawa gerak. Ayo dak aing mah serem amat. Ulah sieun. Di awewe. Pae jeung hirup saruang ngaripuhkeun. Dak ayo lobang ka dikeun dak ya. Heeh. Kuburi dewe ke urang ayo dak. Sia salatkeun. Udah ayo gerak kuburkan ayo. Ayo boy. Hayu mah dong nakana ajab yuk. Dil, aing menit nyangka ka sia geus modar be kamari mau cing sumput jeung aing. Semoga sia tenangnya di alam di ditunya. Ayo dak gerak kubur dak. Harmonya nya. Nyai mah teh bisa dibalikeun. Cik bopak Kana aja ajab dia ieu mah. dong na. Tuh tadi kuburan oko pas tapi henteu ayeuna. Cik bopak mah ieu mah bangke. Ya Dil anggelna. Oh, di alam surga, kena ke surga. Sing tenangnya. Aduh, dak. Dak eta si kulit kunaon, dak? Dinyawain ge. Aduh, dak mau makan aja betanya. Oh, kayaknya. Aduh. Surah main nama pokoknya balik lah. Aduh, akan surgana ka surga nya lah. Teh urang mah. Aduh, geus amat nih cuaca. Geus sama tos kudio tos maot. Nyoba batur enak malah. Kudio maot mah. Yung, cek naon dia. Coba saja lah. Nyoba batur pas kudio maot mah. Kudil maut. Si emang tengah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Enggak panggil di jurang bener aya maot. Terus dikubur enak ge. Kubur. Gimana nama orang enak coba kayak masih tahu laulin yuk. Halo, kayak mas itu. Aduh, malam Jumat. Merinding amatnya. Nya si Kudil meninggal. Apa yang dikasih tahu banyak? Sigan ayah budak. Malah yang kasih tahu. Assalamualaikum. Ciao. Salam. Enggak kan ayah budak. Enak saling main. Coba dijerong Assalamualaikum Tom. Salam. Enak saling main, dak. Orang ngobrol ke nuker tadi sore teh ya. Enggak sayo asup, dak. Ngerepotkan. Geus dak kayak radio. Dak kumaha eta kudil. Ja aing mah ku sieun di kumaha ieu urang. Panas sangat. Cemburu. Iya sieun teh. Ayo aduh. Ayo nek dak di dieu. Ih, kumaha? Sareng. Aduh. Keluar barang. Dapat cai nongnya. Oh, sih tahu macam Mbah, kemana Mbah? Iya, bener lewat doang orang mah. Oh, oke. Malam Jumat, SMA. Malam Jumat, SMA. Ay, jangan peruan kan iya, aus lain. Oh bener aus. Astagfirullah. Ayo kemana jelman tadi? Mau meleng jelman ngajuri, aduh. Assalamualaikum Mbah. Ayo. Naon deui ka dieu? Kieu Mbah. Pan kami ke kamari ka dieu hayang nyaho babaturan kami kumaha. Terus aya nu kami sapanggi horeng geus meninggal. Dan aduh, bapak nu tadi juri kan jelema. Aduh. Kunaon, Bah? Dong nu sieun teh ya. Sieun kumaha abah ha? Urang mah tarasieunnan dina segala bidang urang mah tarasieunnan. Soal manggih kuntil anak tuyul, nanaon ge genderowo, tarasieunnan urang mah. Bah, kieu pan ayeuna malam Jumat. Kami keur tadi ieu opatan kumpul di imah situ. Terus lampuna brek lewat ngetok-ngetok. Horeng abah ditongkan Coba kami epang naongkeun si Kudil gitu. Kumaha ayeuna arwahna geus ka ditu apa masih aya di dieu? Sia mun hayang bungsawan ke ku abah diberi.
Nuhun, Bah. Lila amat bah. Salangap kabehan. Bisa. Salangap sia. Bah. Salangap sia. Bah. Jadi eta cai iya. Supaya ulah sia barerangan gitu. Beut terus sia mah barerangan kabehan. Ku abah di Terawang heula. Nuhun, Bah. Miskap jeule. Jadi si kudil teh ya hayang dihadiahan. Hadiahna eta mobilan. Jadi eta si kudil teh di jero kuburna keheul sorangan bae baturan. Jadi eta wayahna cenah kiriman mobilan ke kuburanna. Yung eta si kudil hayang ndek naon mobilan. Rumah dukun palsu tah mah. Heuh nya. Ai terpercayaeun. Ngomong naon sia tadi ya? Hampura bah. Hampura. Dihampurakeun ku Mbah. Tapi ulah sekali-kali deui dina segala bidang ulah sekali-kali deui. Tolong geus Bah nuhunnya kami rek baralikeun. Sami. Assalamualaikum. Hampura bah teu boga duit. Kira kali itu sia. Dah kelan ge. Naon? Aing aneh ya. Aneh kunaon? Menya si kudil di jero kubur hayang mobilan. Mana nerek jalan-jalan emang. Aing ge aneh ka dukun eta. Dah punya palsunya. Udah ngepet ih. Hendak ulang ngomong ke dek kadengeun siam nih urang balik bayu dah sih Panjang. Padahal main sarua sih ya. Ay. Nah, eta tadi lewat. La ilaha illallah.